Jika mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain. Mohon penjelasannya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Patali jeung gangguan-gangguan di jalan nu sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakan sarana anu sangat vital lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas ngantor di berbagai kampung ke kota jalan lancar mangenahi. Taruhlah di berbagai kampung ke kota Tangerang atau nu ka Jakarta lancar berarti ngeunah. Nu dagang jalan lancar ngeunah eueuh gangguan. Al-irtifaq bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah. Lorong-lorong jalan disyaratkan dengan keselamatan akibat. Wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan mun can aya dibangun mun geus aya dirapih-rapih. Ulah aya cuglak ceglok jalan teh ulah aya sambunganana teu rata sambunganana genjlong miring nu hiji handap nu hiji luhur berarti pemerintah mariring watakna kabeh diisyarahan ku jalan teu akur nyambungkeunana bupati miring camat miring lurah miring wabeh mariri cek bupati kok ke aing-aing teh mah urusan PT atuh sia teh teu neuleuh pan sia pamimpinna deuleuh atuh pagawean buah sia beres apa henteu pan sia digaji ku aing ku rakyat pajak dinaikkeun 100% jangan gaji sia pan ulu sia cabok sia ku aing tungtung nama teu beres depan urang. Itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika pengurusan pemerintah terhadap rakyat sarana rapihan ulah jadi bendueun masyarakat nang milih pamimpin teh mahal hargana amanat eta teh satungtung nyana ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang. Lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam. Sakitu beta mun. Entak kuari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jalan. Wa in bana jidarahu mailan ila syarin kizaid ngabangun pagar luhur lantaran nyana jadi DPR haju geus embung wauh jeung masyarakat teh di pagar imahna pagerna pas di sisi jalan DPR boloon atawa tadi nama susah guari dagang limbah aya bahasa babaraha kendaraan di jero imah di pager-pagerna luhur pedagang boloon kayak kos ya cenah ngabolon-bolon kieu nu mentak boloon teh setiap sarana nu dibikeun ka urang ku Gusti Allah teh injeuman didinya aya panitah
urang dibere ilmu ku Gusti Allah tata dina mah teu boga ilmu barang dibere ilmu aya parentah aing mere ilmu ka sia lain sakadar mere ilmu sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan ulah sok hayang umplap amplop jangan teu cenah hayang ge eusina boloon ulah hayang mulya-mulya asal tadi kasuran bae ngajang hil ulah hayang mulya gagah agung asal tadi disebut bae kiaina haju bae ulah hayu sampai eta perintah ketika urang dibere gagah di dinya aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah ka sia dibalik gagah pasti aya rahasia di satu kangen eta loba nu perlu dibantu-bantu aya jelema kabeneran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah stop leungeun urang ka tengah mikir sia stop mulai wah jadi wasit blon teman nu gagah budak diadukeun tungtungna dah dibalik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia urang ku aita tadina mah teu terpilih jadi lurah teu terpilih jadi dewan teu terpilih jadi bupati ketika terpilih di Bang Baluan aya perintah ti Gusti Allah laksanakeun sia sebagai khudama sebagai pelayan masyarakat ketika maneh ngalaksanakeun berarti sesuai dengan teu ngalaksanakeun awas aya perintah ketika orang sugih kuari aya parentah ti Gusti Allah dibalik sugih lain nu sia teh sugih teh nu aing teh nyoba ka sia tadina sia susah kuari dagang jadi sugih tah aing marentah hiji kaluarkeun zakatna nomor kadua bantulah fakir miskin tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang di dinya lah aya perintah bisa nangtung sholat nangtung sia teu bisa nangtung diuk sia perintah teu bisa diuk gigir sia ngedeng teu bisa gigir nangkarak sia teu bisa nangkarak kicep sia teu bisa kicep kubur sia beres geus perintah teh selalu disesuaikeun masya Allah geus urang boga gagah aya nu gelut isahan kabeneran aya jelema ngaguling guguruntulan cakel eta gagah ngaranna aya jahe tuh bisa lupang akep beres geus neng deka mana deka pasar kumis bangun capek nama teu cenah teu mau motor teu boga sapeda sarua aya mang haji boga tanagar gede ieu diakep daek kok udah jasa cekeun diakep urang rada dipencet-pencet bitis da saeutik aya parentah tuh masya Allah Zain ngabangun pagar ke jalan di sisi kemudian sabulan 2 bulan 3 bulan atau sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub tai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tadina malempeng kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita jadi ngaganggu kanu liwat kudu mendek teh lah kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah da eta ngabangun jalan pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi ngaganggu kana kelancaran jalan doraka ketika aya jelema naik motor teh nyaeueun sugan teh eueuh pager atawa imah daeng deka jalan kemudian naik motor teh rada kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan ai praktek selip nabrak kadinya pae nu boga pager kudu dipaean deui
kebenaran paeman dengan sakadar potong doang bitisna potong. Nah iya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong. Maka iya gara-gara imah condong ke jalan, pagar condong ke jalan sehingga ngerusak batur datang ke potong. Eta nu boga imahna DPR Golkar potongkeun deui. Potongkeun bitisna kunya. Di dunia dipotongkeun aman di akhirat. Ketika di dunia, coba urusan jana, aing pan kakawasana dia, ya tuh kumaha, baik, jadi laksanakan lantaran di negara orang Malay, negara Islam, negara demokrasi, ngarana doang demokrasi tepan padahal marimba, sahanu gagah nyana nu menang, maka tungguan ke di akhirat, tungguan di akhirat apa kumaha gitu, begitu kiamat, baas, giring ka masar. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummi. Mazlum neangan zolim, lulumpatan kabeh anak neangan bapak, neangan emak. Mun aya hak-hak anu henteu tercumponi waktu keur di dunia. Minta pertanggungan jawab. Nu ngora neangan salaki lokot. Wah, nu kolot mah huluh geus loba jasa. Mana ka haji mana ye mana nu kolot menerewigan teh kapan kudu awakna geus da ka mana lumpat teh mana yang menghaji kunaon emang bohongan di dunia na aing krieu tilok digilir-gilir ku ari deui aing mah da nyelametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka haji ka wah ki hajina lulumpatan embung ka pagih jeung nu kolot karasa siang ke mah ya ku ari wae nya siang ke siata kerasa mazlum nu teu beres di alam dunia na ku si zalim di teangan pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah ieu ka mana ieu kusaha ieu teangannya na kapang ya ieu nu malingnya cenah nah sia aing teh bertanggung jawab nu mantak bani maling ge keur nu kula paling pun ku ente satu-satu cek cek ge man palanga pulinga pokona nu maling paling deui dan nu kuarina leungit motor tidak selesai di akhirat nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganana ramai engke di akhirat pun hayang ramai engke gerege jelema minta pertanggungjawaban keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat tapi MA engke langsung disebut paslul qada Gusti Allah Rabbul Jalil engke memutuskeun pokona moal aya anu tinggalin sasieur-sieur acan masyaallah ya nyana lempang si Madung pieu ka mana neangan nu boga pager emang kunaon abdi keur ieu potong aju teu dilanjutkeun lantaran nagarana lain negara Islam kuari kula neuk motongkeun sukuna deui wah leuk kumaha coba nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar teu dibayar di akhirat diudag-udag nu di dieuna pernah ngatak di akhirat dieu di teangan deuk dikatak leuwih nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok-kotok neangannya na kotok bisa ngomong kotok dekat mana jak jadat teh deuk neangan si Jepri aing aya jeung si Dedi ngakunaon ngadukeun aing kapanggih deuk lompat ka mana jadi kurung ku malaikat pan malaikat 7 lapis 7 lapis teh kieu urang di tengah lapisan ka hiji ubengan ka hiji malaikat sama ubengan kedua malaikat kedua sama ulawa sama usani terus ubengan katilu malaikat katilu 7 malaikat penghuni langit 7 lapis dek lompat ke mana urang lompatan tadi itu malaikat ke mana lompat kali itu iya udah ke mana guys udah sih lompatan ayo sih lompat ke mana benang itu bisa disogok pun malaikat sugan saya minta perlindungan saya sogok dah ama apa sogoknya di sana ada artis itu beki ya gua ke artis sekali boro-boro kuari baheula gawe teu beuki ka artis emang kudu sia teu bisa minta pertanggungan jawab insyaallah kos kitulah lamun teu ngaganggu masalah mun ngaganggu cilaka tak sing
hade ya Allah wari kumaha lamun urang nenden pasir di jalan aya umlukan pasir atau batu di jalan lantaran urang dek ngabangun tempat ditedeun lah di jalan henteu segera aya 5 genep poena komo datang kang umluk di jalan digunakeun pakai dagang mah kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang paehan deui sebab jalan mah lain jang nunda pasir lain jang nunda bata jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu ketika digunakan lain perantina kaganggu batur lain sekedar kaganggu naik motor nyungsep di pasir paehan deui naik motor nyungsep di bata potong sukuna potongkeun deui sukuna ocot matana 2 ocotan deui cokel nu bolan aya siap tukang bata cokel beres tak singa ada jalan rapihan ulah aya gangguan-gangguan Masya Allah singa ada tah jalannya geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah kemanfaatan umum teu kadengenan oh trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna doraka ketika kaganggu batur nu liwat datang ka rusak tukang dog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak nu aya di trotoar kabeh ndogna ajur wajib diganti haram tuh bener eta teh jang kelancaran di tengah jang kendaraan sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu di Indonesia mah aneh digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang tuh jalan cadas jembatanna gede bagus teh bupati teh gedean jalan dipake dagang dipakai blon masyarakat blon goblok kolol ayo pemerintah kadang-kadang bagus kabangun nunggu lagi gini ini pemerintah bisa diakur ya bagus ya ayo aya dipuji mah puji bae bagus bae mah sesuai jeung aturan bagus ya pemerintahnya yang kalancaran tukang es di dinya tukang baso di dinya tukang cilok di dinya tukang cincin aya di dinya lamun ku urang diharuan mah kunaon atuh dagang di dieu pan mayar mamang ge kasatu make gelang bahar oknum teh gara saralah tuh ngadahar duit nu kitu di kumaha ke di akhirat dagang neuk mah ulah nyewa-nyewakeun sarana umum teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran lain jang disewa-sewakeun haram nyewakeun tuh mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebeli di dunia rugi amat ngadaharan dinu kos karar itu lancarkeun jalan lancar ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabanguna kuari mah lain condong ka jalan ajeg rata ai tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan kaganggulan nu liwat baik eta teh imah atawa warung atawa naon kitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan ieu doraka jeung nyana katempuhan kuari mah kieu ngabanguna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak condonglah ka jalan sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin rugrug ka jalan tak eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus namruk manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat kadinya
rusak kendaraan anak atau jelema potong teka tempuhan tema lantaran hiji ngabangunna lempeng, kadua condong, katilu condong nage lain ngahaja, kaopat nambruk nage urusanana tema urusan tengah aja nubogana, maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teka tempuhan lantaran tengah aja ngan wajib kudu segera diberesa. Begitu isuk-isuknya nanyahun gegeran pasang pelang, mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak, mohon tadi dia dah nyana kudu mawa pacul hayu jeung anak pemajikan wabehan jeung minantu jeung incu kabar ngaberesan eta rugrugan-rugruganana. Ayan wajah kuasi kuari masang palangpang di jalan ta eta teh haram. Lain paranti masang palangpang di jalan wajang kelancaran aktivitas. Kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna menang disewakan ke pemerintah lantaran lain nyana wakil cek sakal main amkana wahadmuhu wa yusrahu domina lamun memang kongang hadmuhu ngarubuhkeun anak ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe 2 poe 3 poe napanya ho meureun eta teh doyong berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum dicek adat ieu mah moal kebal dege bakal namru ka jalan ngegedebrug ta eta teh sakira-kira geus kajahoan kitu imkan dirubuhkeunana atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleu doyong ujana diantep datang ka ngegedebrug ka jalan tetep tama kos kitu mah kawajiban ngaganti sebab ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja ya aya tanggal buah di lahan manehanana ari pangpangna pangpang gedena ka jalan kata dina mah rada luhur kieu ngan cek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajeun ku kumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna ka dinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan aya jelema liwat teu jahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan lainnya ragaji gegeran waktu manehana nyaho ieu pangpang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna tah eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model kos kieu ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pangpang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna ku nyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan ge setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atuh teu minta duitna doang masyarakat itu kok masyarakat baja kepalana ge kos gitu camat nyahoeun camat sugan aya perintah teh bupati deui liwat tadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teh diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu kata Teluk Jakarta jalan gede tah ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jeuh
Aju pernah dia nyolak, ieu mah geus kabehan beureun kabehan. Wabehan. Jadi jalan mah gede, ka setengah meter mungkin 20, mungkin 30 eta teh kena kitu cukut dan lain sebagainya. Diantep dah. Tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana-sarana umum. Di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan. Nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu dirapihan. Jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka namru ka jalan sehingga aya kerusakan-kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan. Masya Allah kaji ini mah jang urang be nu rapi lantaran hirup urang teh nerus datang ke akhirat. Walau saqata bi tariqi fasarabi syazun lamun bae aya kenteng atawa naon bae anu ragag ka jalan fasarobi syaksun tali pamalun faladomana aju jelema ti paleset atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag faladomana fil asaf teu katempuhan lantaran tengah aja satungtung tengah aja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizayen ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atawa sampah-sampah termasuk kusur bitihin cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat di palese potong sukuna pamadmunun Allah sohe katempuhan. Jadi antara ngahajak jeung teu ngahajak beda. Lamun ngahajak aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahajak ieu mah teu ngahajak teu kumaha maksudna teu ngahajak teh model kieu model aya kenteng ragag paneta mah tah kenteng ragag maka jalan atuh sahaja teu nyaho atau pangpang di luhur emang pangpang lagi eta mah aman banget ku lantaran teu nyaho kekes beureun jerona aju nabru ka handapan eta mah tengah aja urang beda aja ngalungkeun samangka teu ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja panta mah tuh kalau mau di Jakarta mah geus saya undang-undangna ditangkep kuntung bae 500.000 urang ngarokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 sidang 500.000 ya polisi nan menangkap jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh jalan di urang mantak nurapih model di Australia mah betah urang cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar kembang gula es bonbon pohoan kunyana kertas plastik desak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat bage langsung noel eta di Australia lantak masyaallah rapih di Australia sekali-sekali ziarah ka ditu ka Australia aya kuburan saja lagi aya eueuh teu nyaho di ditu ngan rapi we di Australia terapi sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia jangan menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah hujan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember geus si urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu urang lembur malah lain ngadahar bacang bareng didahar pan kunyana teh rada basi ya kan nah dipijeun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta
siga hade ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka micin ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyeun undang-undang komo datang ke pemerintah nyeun undang-undang mah hebat pisan ieu mah keur henteu ge memang ku urang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kagungga kaganggu naon bae ya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duit tak kajen kukumaha ge nya andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kukumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah aya deset sialnya satu budak jalan dipake dagang tolol dua aduh hampir nabrak goblok ke budak jalan dipakai dagang tilu tah antu terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pando acak malaikat waduh ya udah 100 hari ini besok 100 deh terus be kabeli motor toel tak kujin paling geus paling muon nya jadi ulah leungit motor jatena diteudeuh kadang samenit mah hasil dagang jadi payah jasa dagang mah di mana di jalan hadege tuh bogaan aja pokoknya wal beres ku hari ambalaya pamalingan duh lantaran kredit haram teh iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram mungkin lagi teu beres deui hasil dagang menang ngaganggu batur diganggu deui ku batur nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen kukumaha tuh masya Allah tah amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan cing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan ceng mun liwat mun leumpang di sisi bae si hade jalan baheula mah kolot ngan nasehatan urang sing serbit sia di jalan tah bahasa sing serbit ulah bang sing serbit naon eta baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan sing hade lain jalanna anu diganggu urangna nu dinasehatan ya jalan dipakai dagang duraka moal manfaat kajen kukumaha ge akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deh teulah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaanana ieu kaganggu ku bangunan urang lah anu kena sanksi sing hade nu di sisi jalan mah di Jakarta mah lain deh di Jakarta mah jalan teh belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai ditu dan paku bener mah eta Jakarta blon eta Jakarta mah waduh kempes waduh ada pakunya urang keur kieu itu datang kenapa Pak ini kempes kena paku ya iya udah terus ada bengkel buku bengkelnya anak sono ada bengkel bisa gitu eta aduh usaha teh datang ka kos kitu tak datang ka ngarusak heula kendaraan tah geus rusak deui kajen teuing sugih deuleukeun akhir mal beres kajen kukumaha ge ieu naon ieu ieu mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain mohon penjelasannya atuh teh mah sarua jeung mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman kemudian saya mau bertanya tentang muhalil seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Dek naon tuh ya? Masalah. Iya pemerintahan Kizaid boga pamajikan cerai kemudian kita babaturna pangawinkeun ta pamajikan aing setelah ida
beres ida dikawin ku babaturanna biasa jima yang nitah ieu beureun sapeting doang isukna dicerai deui aju beres dicerai idah deui beres idah dikawin ku salakina teu sahu masalah masalah nama bos gitu nya. Kemudian ya naon Pak Kiai, saya mau bertanya, saya jadi imam di musola. Di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa. Doa saya pendek dan bisanya cuma itu saja. Tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang. Doanya kurang panjang. Bagaimana? Pas gitu betul-betul kudu ditanya tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang doa sorangan atuh gitu. Ada sepira menta doa mah tuh. Menta doa ge. Jadi masalah bae. Sekarang apakah tu aya penjelasan tina ngaji mingguan kitab nu kadua surat naon ayat sabaraha? Oh, tafsir. Atuh teh teu kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing. Geus juz nanyaho, surat nanyaho, ente teu nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Cenah teu bisa macana dengekeun lain geus ku dengkul ulah hese-hese. Aduh. Ayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atma tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sohibul Bait Kiai Suyuti al-masyhur Uting nu kusim kuring dimulyakeun oge mudah-mudahan urang sadayana sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu alhamdulillah aya raja terbawah RT raja eta karana panghandap-handapna mudah-mudahan RT ka sorga. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi Jumat ieu urang ku Gusti Allah parantos dipastikeun kumpul di dieu di kampung sayur atuh beda saeutik C jeung C atuh ajar bae sih. Dina raraga ngabesuk almarhumah Ibu Murdiah nu anjeunna geus balik ka lembur aslina nu kuari ku urang osok diomong-omong urang teh ngumbara bakal balik ka lembur aslina tah Ibu Murdiah geus balik tinggal ieu nu araya geh bakal barawi nu pang pantes-pantesna balik nu kolot sedengkeun nu pangkolot-kolotna si eta aduh geus kolot mah asal muriang saeutik asana sales mah bae asana ieu nu ieu
nu bakal ngadatangkeun ka lembur asli teu doakeun atuh mudah-mudahan Mang Haji Pendi tere dikitu-kitu bae can waktuna batun teu bae sebab atuh nu maot eta nu ngoradi datang ke Haji Pendi teh kesal sial teh batur lain geura ka aing can hayangeun lamun urang nyaritakeun tentang balik ka lembur asli atuh resep teresep hayang teu hayang sadar teu sadar bakal bae nu embung-embungan ge bakal bae nu hayang-hayangan atuh komo pokokna nu susah nu sugih pejabat rakyat kiai ustad santri petani bakal paraeh kabeh bakal maraot kabeh Masya Allah orang ai inget kadinya mata Kangjeng keur cali menuju cali jeung para sahabat jol bae aya jelema datang Waalaikumsalam kula datang ka dieu coba tuan alimni goro ibal ilmi coba abi pagahan ilmu nu aneh hayang ilmu nu aneh geus kaharti ku Kangjeng teh pasti ilmu nu aneh teh bisa hiber mun ka sumur ngagejeblung teu paeh lamun ka beulem teu tutung mun dagang hayang untung bae ulah cara si eta eta ilmu nu aneh hayang jaho ka hate-hate jelema maksudna kan gitu cik Kangjeng Nabi apakah anjeun geus jaho kana dasar ilmu cik eta lalaki tuan aya dasar ilmu naon cik Kangjeng geus jahon can anjeun ka Allah atuh jaho Allah mah nu disembah ku kula geus can dilaksanakeun hak-hakna emang aya hakna naon hak Allah teh nu kudu dilaksanakeun eta ngaranna dasar ilmu kituan maksudna hak Allah nu kudu dilaksanakeun teh naon nu kudu dilaksanakeun nyaho teu maneh kapaeh paeh atuh teh mah sering jajana manggih anu paeh mah nyak si anu paeh tah geus encan mempersiapkeun jang paeh sadar henteu bahwa maneh bakal maot lamun maneh sadar bakal maot kemudian geus ngalaksanakeun jang pibekeleun engke ba'da maot geus jat eta naon teh Gusti nya kos kitu naon Umata kula waka nyaritakeun anu aneh-aneh ilmu mah cek Kanjeng Nabi eta beta bekal paeh eta aneh ulah waka jeung hayang sagala bisa hiber ulah kos kitu tah mah Haji Pendi geus leuwih teh Haji Pendi mah mun ditanya isu poe naon nya mah nyahoeun jagonya nama tuh nah eta Haji Pendi isuk naon poe naon nyahoeun nya nama sebab naon isuk bakal anu nagih nyahoeun ilmu gaib teh jagonya eta ya Allah ya Rabbi tah cek Kanjeng Nabi geus ulah anu aneh-aneh geus lamun sadar bakal maot mempersiapkeun jang bakal saenggeus paeh eta termasuk ilmu nu aneh guys bari mau balik ke Kanjeng Nabi laksanakeun heula eta ke geus dilaksanakeun eta karak balik deui ka dieu nanya deui hayang ilmu naon eta si lalaki langsung balik mingpiung nyaho teu mingpiung urang dieu nyaho ka mingpiung teh atuh nyaho jeung lembur balang di aing ge nyaho di dieu jadi mingpiung mah geus teu nyelek-nyelek deui ngaranna mingpiung ngaranna lewosat da geus teu nyelek-nyelek eta ngaranna mingpiung nu kos kitu kos jelema ditolak cinta eta mingpiung teu
jelek-jelek deui ya percuma jelek atuh teh. Nah eta jelema balik langsung ibadah ka Gusti Allah, salat, waktu puasa waktu maca Quran, mun aya milik sedekah, wah getol. Haju nyana datang deui ka Kangjeng Nabi. Tuan, alhamdulillah sakumaha ku Tuan geus dicaritakeun abdi titah ngalaksanakeun persiapan yang maot. Waduh, deuleu tah. Tarang harideung tah. Tarang harideung. Urut naon eta? Haji Pendi hideung. Sarua nyana ge hideung. Ngan urut budug. Sugan teh urut sujud, ada urut bisul. Ya Allah. Cek Kangjeng Nabi sanajan ibadah getol datang ke hari dentara ngaleuwihan malaikat tapi lamun teu mah teu cahayaan Islamna teu bercahaya eta sacape-capena ibadah ge mun cara pare mah gacung hapa tuh eueuh sia sualajan utek-utekan ibadah tapi teu cahayaan eta gacung hapa eueuh sia masyaallah kan eueuh naon tah nu mantak urang kuari alhamdulillah kumpul di dieu kabeh agamana akur Islam. Sedengkeun Allah geus ngajelaskeun inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah agama Islam. Jadi berarti urang di dieu kabeh geus aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Jelema anu neangan agama beragama salian Islam moal ditarima. Di akhirat termasuk kana minal khosirin. Rugi na di akhirat disate kayak kerecek tak urang makan imal anu disate bae paling gak dijepurkeun tuh geus ngarasa nyana asan aing di kulub gitu ngomong teh heula nyana ya Allah. Tapi urang lamun ngalawudu teh kan sok diduaan tah diduaan Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama sok macan teh sia sia gitu ngajawab urang lamun ngedeuk Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro tuh Allahumma ij'alil ma'a tahura he Allah muga ngajadikeun Tuhan Gusti kana ieu cai suci turun nyucikeun wal islama nuro jin supaya ngajadikeun Islam cahaya Islamna cahayaan. Aya sahabat daros Tuhan emang lamun Islamna cahayaan aya beda atuh aya cek Kanjeng Nabi kumaha tah bedana Kanjeng Nabi macakeun ayat fama yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayyahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang yashrah sadrahu lil Islam gitu. Amma yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayyahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan cek sahabat teh Tuhan aya nu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibukieunana lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus. Di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu aya 3 rupa. Nomor kahiji cak Kangjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah. Nomor kedua di mana-mana cahayaan
narima kana naon papasten ti Allah. Nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia. Tah eta nu kitu cahayaan hatena. Tah balikan deui supaya tenget teh abeh urang cahayaan apa henteu hate urang. Nomor kahiji diberi resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal aya tongtrong we haji bae diome. Resep nya resep ngome tongtrong. Tah sarua jeung ngome tasbih gitu tah. Ai babacaan mah tilok. Tasbih di kieu-kieu biasa. Bawa tasbih. Tuh. Bener. Ai babacaan mah tilok. Babacaan lagi ngan kieu doang kabayar moal. Ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta sampai dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah. Nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener. Nah lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga tilu kos Haji Pendi tilunya nama KTP teh. Oh, loba batun mah hese KTP-nya mah tilu. Eta lah bajingan teh kos kitu eta. Tilu. Nah, iya KTP nama Islam, jelemana Islam, tetapi daek ngalaksanakeun maksiat. Kurang giat kana ibadah, maksiat daek leletikanana main gaple. Lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu. Koto kunyana di kitu-kitu tah. Naon karang-karana jangjang naon ngaranna eta tuh nyawan teh tolong teh coba aju dikitukeun teh cuma hibar teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nangis sia kan eta atuh lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon teh ngaranna dipale eta teh diadukeun ban kos kitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah cayur eta pagawe mang cayur eta pertama. Nah lamun masih keneh daya kos kitu tah ya Islam tapi daya keneh main remi daya keneh main catur daya keneh main gaple anu osok di kitu-kitu teh pok naon ngaranna tuh nyawan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangjingnya tah eta daya keneh kos kitu minimal boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudnya coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos du oplo eta sebenarnya teu hayu saya pikir ku otak terus dengar urang keneh mah potongan kos kieu atuh aja huis geus bae di hulu ka jembut-jembut pasti keneh nonton TV tah. Nah, mulai tak berarti tak Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya ta Islam. Mun daek laksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumaha kan Gusti Allah dina Al-Qur'an, wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh cahayaan, ana cahayaan teu meunang neuleuh jahe. Asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calon nah eta masalah dua habak sekali lah tah ieu lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deukeut ka masjid teh nyaho tihang masjid teh nya deukeut ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam we sia ka masjid emang aya naon karpetna geus diganti ku bener sia ye wali mah wow hebat jasa nyana kanjinya ka masjid goblok jangan teu cak cara teh keluar deh tolol teh coba itu dilalaga gitu supaya ke masjid cuma ke masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus teu teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid teh tah ieu cahaya
eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nuro fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya, eueuh cahayaan. Di mana-mana geus eueuh cahayaan, sangheut ibadah teh sangheut, asal geus dibere sangheut berarti nutup lawan sorga. Nu muka lawan tuh dia paling rada sia horeng. Tuh. Dah, ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu kira-kira ieu nu di dieu ieu. Ieu cahayaan apa henteu sih sebenarnya? Guys. Urang mah da nyabe cak urang dieu mah Haji Pendi cahayaan teh. Tuh, henteu. Eta ku kabehan. Henteu cenah teh. Berarti budak palinter. Nyaho nya ge Rusdi. Atuh gebelek begadeuran. Oh, cahayaan sakieu. Sebab carita TV nya pangbukaan panggedena. Carita HP boga 3 HP-na. Atuh carita tilok ngabohong raja bohong. Nah atuh geus cahayaan bae budak ge nyahoan henteu sakieu. Geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae. Biasa kali deui cahayaan teh. Tuh. Cahayaan lebantak tamak kula masuk ingin kadongeng. Nah aya urang kitu India, aya urang Arab, aya urang Indonesia. Kabar urang Indonesia Haji Pendi jadi lu. Nah ieu cek jara ieu aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ge deh ieu pak kuat-kuat. Coba saha nu kuat di kandang embe, ayo embena aya di dinya, embena aya di dinya bau nya hangset embena ge aya. Mulai orang India heula asup orang India kadinya, tahan kunyana. Oh geus ngap-ngapan, oh geus 10 menit doang kuat keluar. Wah cek orang India, waduh tidak nehi cek kitu. Atuh Masya Allah kuat cek geus kuat. Nah, bari orang Arab dah orang Arab Baduy. Wah, kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge urang leuweung. Asana ieu mah kuat ieu mah. Asop, nomor kedua aja. Tenang, seserian rada deres kuat 20 menit. Wow, nah hampir sarua kan jeung Baduy mah. Embe, tapi kan eueuh masalah tak embe teh eueuh masalah. Ngan 20 menit doang. Wah, cek urang Baduy teu kuat cek. Tetep bau biasa. Nah, bagian orang Indonesia Haji Pendi. Nah, asup kadinya. Karak 5 menit doang embe nu keluar. Sak embe teu kuat aing gitu. Eta dongeng ngokos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara eta. Ngarada ge dongeng wali. Orenganan aya jelema eueuh cahayaan mah, eueuh cahaya embe ge kabur. Embe ge kabur eueuh cahayaan. Sok di dieu Haji Pendi coba ge. Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu. Tek datang teu kalabur bae ge. Atuh kutub robahan ditinggal kutub robahan paling ge jeung si Golib bae di dinya. Kapaksa Golib ge. Tah ieu ulah lalawara. Eueuh cahayaan teh, eueuh cahayaan. Ulah manusia embe ge kalabur. Bau di samping bau enek. Di samping hendak teh seueur sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi. Ayo coba. Incuna itu kakek masih ada aja ya. Kapan enggak adanya. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji. Eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah. Waktu salat teh geus ditungguan bae. Di deuleu deui wah can masih kana jam 10 deuleu oh jam 11 setengah 12 nah geus siap-siap ya pas jam 12 es. Eta cahayaan. Aya cahayaan Masya Allah geus kek malah kasare sakena segede deui salat bisi tinggalin berjamaah aya cahayaan. Aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran. Beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ke haju terus maca Quran. Ya Allah yang cahayaan eta nu kos kitu. Tuh keluar di masjid urang ngantongan duit
jadinya aya kotak. Nah hasilkeun ieu kotak itu dibongkar. Orang etek, kurang cayur, kegedena orang pondok. Nah, etalah cahayaan mah kos kitu tah. Ka budak dede ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya. Ngeunaheun lamun hate geus aya cahayaan. Sebab pada dasarnya jelema ngudag-udag cahaya. Namun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh. Sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tina cahaya Kangjeng, bumi tina cahaya Kangjeng, kabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ieu di diri urang aya cahayaan teh eueuh. Urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang. Yashrah sadrahu lil Islam. Jembar hate nomor kedua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten. Artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwalti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kurang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi. Ulah di beja surat naon eta? Itu teh artinya jangan masuk dibaca ge. Tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui. Nah bejaannya nah maksudna mah sarua ondona gitu mah. Alaihissallah ya kabil hakim. Allahumma pang hebat-hebat na hukuman. Pang adil-adilna eueuh di hakim nu paling hebat Allah. Kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri urang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu. Nah, urang ngaca ya dikaca. Ya Allah ya Rabbi, ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah. Dibere gelis mun gelis teh sadar tah. Alhamdulillah. Loba tah manu kitu mah tah. Begitu aja pengen ngaca aing jore amat nya. Cepnya ambil jeung nu di Cisoka akur. Di mana ka di Cisoka teh? Tuh, solear si wanyahoan. Begitu ngaca teh, ieu mah akur jeung di solear main mah. Ngada ubuntutan doang. Atuh ubuntutan ge nu kadeuleuh, tuh kadeuleuh mah aya ge sabenerna. Nah, ieu lamun aya jelema ngaca, aing jore amat sih Gusti. Kunaon si abdi diciptakeun jore? Tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah. Pang hese-hesena teh. Sadar jambal kebal di alam dunia geus sakitu alhamdulillah dijadikeun jelema aing. Geus bae sakitu. Ngeunaheun jadina tenang. Kana pikiran teh. Keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ieu. Tuh. Coba ge. Ketika urang dibere jadi pedagang haju untung bae. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah. Karasa ku abdi kakayaan Gusti. Abdi dagang untung bae dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi. Loba teh manu kitu mah. Tapi begitu nyana dagang haju rugi deh. Gusti. Ieu kumaha sih urusanana? Ieu kunaon ieu? Kok abdi dagang tapi rugi deui. Coba atuh. Ka Gusti kos kitu. Tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta cahayaan hatena cahayaan wa malam yajalillahu lahu nur di mana ku Gusti Allah henteu dibere cahaya famalahum min nur cahayaan di mana ku cahayaan eta kos kitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendung lah resep aja teh nu sugih eta mah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak esok mere bae. Nah nu sugih eta teh deuketan ku urang bahkan lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu tah deuketan tah nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tah maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana pentak ku sia aing bakal mere sia teu mentak ge ku aing dibere bae komo sia mun mentak ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipentak tur lamun sia mentak anu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa mentak ka pamarentah ge teu resep jasa mentak ka makhluk ge teu resep jasa aing pentak
tah Allah meresepkeun jasa dipenta haji pending mau dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah taqallaku bi akhlaqillah Allah mah mere bae terus urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad, ternyata horeganan di daerah Tartar keur perang. Terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil masyarakat budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok urang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peuting sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih eta jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tabang bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun kumaneh ngalawan Allah tinggalkeun kumaneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiayan aya walian urusan aing teh mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnya masyaallah kaget nyana disarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat nyana mangimpi diudag-udag anjing sanggeus tadi udag anjing ngaji nyana kagang geus kagang haju hayang kiih manggi sumbur maju kiih ngompol eta haji pendi kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama orenganan eta teh dek di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya anu raga ka sumur aya anu gering aya anu perang aya anu di luhur kasur kieu bae cara kabari teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi dijieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh tadi beres ngarokok lah aya meureunnanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikan kaji oya gabeh pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah masyaallah nu geus dipasang ka bakal paeh jasa kamari haji paeh hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe suit tolol teh coba lah ieu urusan Allah tah balik deui lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani sageus tani terus parena bagus kabelah dieuna gacung hapa nah urang kan ngomong kok ieu jadi kos kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti ya kok ieu kurang naon ieu pupukna dan sebagainya urusan aing cek Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai brat cek Sayyidina Umar ulah diparuman make cai
waktu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat ulama nyaho tah tewak sia tah hayo bawa dia sia deuk zakat teh moal geulan zakat geulan kaluarkeun dikaluarkeun pareum sorangan seureuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum wo ribut heula eta tadi kalau nah demantak di pondok kabar ieu kabar kebakaran atuh tinggal si ieu bae eta ewak ieu ayo uluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauhna luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam can aya cahayaan. Nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaran. Nomor kedua sadar kada papasten Allah. Nomor katilu puncakna ya di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Geus lamun kiai eungkeuy-eungkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cayur mah aya tiluan lah tilu aya tiluan ngacung lib ulah neangan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam sanyana agama nu pikeun karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embung ngalaksanakeun laranganana daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua sadar kana putusan Allah di diri urang atawa soal harta atawa soal penyakit atawa soal naon bae nu patali jeung diri urang atawa jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tidak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cek Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah naon ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot eta adalah memerlukan cahaya di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut orang ngazakat mempersiapkan jang maut orang puasa mempersiapkan jang maut orang haji mempersiapkan jang maut orang baca Quran mempersiapkan jang maut orang tahajud orang duha zikir maca sholawat berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut berarti geus aya cahaya. Nah tapi cek Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah baik tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang ngan menang capek doang tak ieu perlu na cahaya kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge kana salat ge jatuh jahueun karena agungna Gusti Allah sok geura teangan budak leutik lamun tarawih teh Haji Pendi salat tarawihna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna
Eta kan berarti budak leutik teh salat kos gitu Bang. Giliran nah ndek biuk diteunenan paratina kol bedug di dieu teh. Atuh deuk eta karena salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah, sadajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana kaagungan Gusti Allah, kos salatna budak leutik nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kamaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus kunaon teh getolamat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek tata ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu ana. Atuh. Sakalina maca shalawat, maca kulhu, kukulak mun teu maca kulhu kabari. Bulan Rawah maca kulhu ngaji. Dibaca bae ku nyanes. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna. Rezeki macet cekeun aja. Supaya ada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah. Ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK. Capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teh nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi taala karak ka eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu calon lurah. Calon lurah teh kon bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake. Eueuhna naonan sebab sodakohna aya karena hayang naik jabatan. Kitu kene calon bupati, Gus Pugu calon presiden. Utama. Aju penmentas ieu maka ditupan. Ka istana tolol henteu. Mending mun dibere henteu deui. Dibere onam. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa, ternyata cek Kanjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cek Kanjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigana bungkul tapi kudu didorong ku cahaya. Neangan cahaya na dua cara, hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun, nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti. Ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa. Neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok teh urang lamun sering jadi babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa. Karung ayam memang ngerti iya karung ayam ceknya teh iya mah dodet jauh ka dodet segala nah iya tak gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, persiapkan amal-amal jang maut samemeh maut geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na puasanya na zakatnya na sedekah manehanana milulah ka jero kuburan teh. Ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega, cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis, cenah di jero kuburan teh poek horeng caang, cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame. Biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong, nyebutkeun di jero kuburan poek bohong, nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horengan rame caang rame biasa. Sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ke ditimbang kula batur ya Allah aya ieu saya ieu kula zakat cek cenah ya Allah aya ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah. Barang Haji Pendi teh di jero kuburan ieu si hajore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak Haji Pendi si hajore amat ye bahasa kan batur mah haji ieu batur di anak aya eta nyadakeun si mbak teh ya batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal ngabaturan jasa mangkani eta
ketika orang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ya duh kula di kamari candas masyaallah atuh lain bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 pe tak alhamdulillah Haji masyaallah kesia lamun teu boga deui senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikumsalam naon sih kula di kamari candas buan sia ye atuh neangan cara aing coba derek neangan sih atuh geus mabur jaga ditu lah masyaallah cek nyana teh cek ku galedeg Haji Pendi eta jempit jeung batur sepit di jero kuburanana ya Allah ya Rabbi urang ayeuna nyieun masjid tah dan kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo AC nu ngaji ka tiisan komo AC di jero kuburanana tiis ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid duh nyaho kieu mah kula meuli AC cek nyana ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta dipasang ge aju leumpang lagi kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter cenana ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah eta Haji Pendi bapan nyana mah lain meulikeun nan kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas cenah mah di kuburan atuh cek jangan Haji Pendi malaikat ieu naon li panas nah maling kipas ya panas bentar sih ada Haji ka masjid gede bebejana mah ka masyarakat teu diganti datang ka kuarim teh datang ka saiki orang diganti ge memang konon sirah nah aya Ustaz maling ih heran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang gambaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang beragama Islam tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah daya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi eueuh cahayaan imanna Islamna eueuh cahayaan imanna eueuh cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun keyakinanana nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeun henteu kunaon eta ieulah eueuh cahayaan di jero kalbu urang Islamna teu aya cahayaan imanna teu aya cahayaan sok wari mulai bongkar geura ku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus kuayana sakitu teanganlah cahaya di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos kieu teh hina tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol sia pondok ngaran doang kampung pondok salilana bodoh heran aing mah tuh ya urang lamun ningali gedung wow universitas wallahu alam ngadatangkeun ka surga panteu mentereng hebat gedung-gedung menjulang orang ke Jakarta isi ngadatangkeun ka surga panteu ketika orang geuleuh kantor DPR isi ka surga panteu kantor ieu tapi lamun urang geuleuh majelis taklim geuleuh pondok hina kadeleuna justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos karari hina kadeleuna ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah Raudatun min riyadil jannah seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika ayat teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna mepelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik ka lembur asli, ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sedekah jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah ujang ka neraka saudara. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajun HSB ge di kobongna surga. Tuh, cuma percaya waduh segala naon. Ye, cara mah cicing lagi di taman surga deuk kumaha tuh. Ujang ka neraka. Demantak santri mah canajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye, utawi geus kieu gede peureub. Ieu naon dia? Ye, kula utawi nang nyieu jurumia di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Pindah deui ka lawang nu ieu, utawi aya deui bae di dieu. Terus we uga lawang utawi iku, malaikat ge sebeleun nya kan. Jadi jagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah, Gusti ieu utawi ikuan. Ah, ka surgakeun habek tuh. Ye. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul qabri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal. Tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hati urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah. Belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah. Di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkan cahaya laksanakan melalui cahaya tersebut yang persiapan maut abeh kurang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkiha min al khataya kama yanqa thawbul abyad min ad-danas wa tahabba as-sama'i li ruhiha wa jafil ardu an jambi walakin halamna wal hujjata yaumal qiyamah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu